keur nerangkeun bag-bagan nginjemkeun duit jeung cara nagih. Bah Marta mani haripeun mun aya panggilan ti Mamih Yance teh teu aya ngaran kapalang keur digawe atawa nanggung ku waktu. Pokona lamun diperlukeun ku Mamih Yance, Bah Marta siap 24 jam cenah. Saperti harita kirawan Cipaso sore Bah Marta keur aya di imah Mamih Yance minangka keur nyumponan pangangkirna. Teu kaliwat cikopi jeung goreng ulen kasedepna ku Mamih Yance diperlukeun pikeun nyuguhan tamu istimewana. Samalah Mamih Yance sok amanat ka pembantuna. Lamun Mamih keur nyang hareupan akang Abah kade ulah narima tamu cenah. Sok sanajan tamuna aya kapentingan anu pakuan pakait jeung usahana. Sebutkeun keur ka mana boh keur ka mana lamun aya nu ngadona tamu teh mah. Ari Bah Marta diistimewakeun ku Mamih Yance sabab diperlukeun elmuna. Malahan tanagana pikeun nyang hareupan pasualan nu kaalaman ku Mamih Yance dina perkara nginjemkeun duit katut nagihna lamun nyang hareupan perkara nu kaasup hese. Nyaan eta Mamih Yance aya ku apal kana kasedep Abah Marta sagala. Samalah Mamih Yance uteukna siga nu ngolotok. Kumaha carana sangkan Abah Marta teu harareste di pentaan tulungna. Kudu bisa nyigelanana cenah. Harita oge meureun minangka nyigelan kana pasipatan Abah Marta. Manehna nyang hareupan tamuna ngatikanan didangdan anu surup kana waktu. Mapantes diri diruyukeun jeung kaayaan. Saperti harita waktu paso sore bari kasebut keur aya di imah make dangdanan waktu nyantai cenah. Pipi diwedak ipis, bibir cukup dibeureman warna kayas ngan saulas. Uuk anu galing muntang anu biasana dirubaikeun harita mah dibeungkeut ka tukang. Atuh beuheung anu kaasup beuheung soang teh katingali kabeh. Lebah luhureun mata oge teu make shadow atawa sulam alis supaya katingali natural cenah. Pakulitan bodas dibungkus ku kaos lekbong warna kayas semu ipis bari rapet kana awak. Mata kaciri nonjolna buah dada anu kaitu neuk-neuk. Kahandap dierok tina sabangsa kaos warna biru langit tampel tumureun-tumureun. Katingali pingping bodas semu hejo carulang ditumpang ku warna rok biru langit bari nyitak imbit. Matak betah nu nempo cenah. Katambah imbitna kasebut ge boy meri. Dempok biola teh lain bobodohan. Abong instruktur senam bari resep kana dangdan. Ajan geus kaasup meunang umur moal aya nu nyangka kepala opat. Pantes lamun pada nyebut kolot kalapa ceuk saha we lamun Mamih Yance geus kolot eueur mah randa ukur boga anak hiji bari sok olahraga tur resep dandan. Pantes keneh lamun meunangkeun bujang oge. Kitu babasan urang lembut Cibangkong ka Mamih Yance. Paingan Abah Marta manis sekut lamun aya pangangkir ti Mamih Yance teh. Saperti harita Abah Marta keur ngajelaskeun perkara bag-bagan pinjam meminjam uang cenah. Diuk ngarendeng jeung Mamih Yance dibarengan ku leungeun pepeta. Sakapeung Mamih Yance seuri dibarengan ku ogoan. Kitu deui Bah Marta mani asa ditonjok congcot keun wae mindeng diciwitan jeung digebuk kuduk mah da ieu mah ciwitna oge ciwit miris cenah. Harita Bah Marta nyarita. Ari perkara yang hareupan nasabah nu hese mayar mah Mamih kudu boga bodyguard khusus atuh mih. Hese disang hareupan ku Mamih mah kajin teuing Mamih ngaluarkeun waragad keur ngagajihna. Ceuk Abah Marta nerangkeun cara nagih anu ngahesekeun mayar. Alah
atuh Mami kedah ngaluarkeun bea keur mayaran tukang nagih. Ari jalma nu ieu akang Abah uninga muhun maksudna teh kana kalakuanana tah aya tulisanana aya 5 urang mah kakara naur sakali-kalina. Mami nerangkeun ka Bah Marta. Mami nuduhkeun catetan anu harita disimpen dina lahunan. Bah Marta diuk nangiseun ngadeukeutan kanu nembongkeun catetan dina luhureun pingping lebah nu teu katutupan ku rokna. Mami tumpang kaki ngarendeng jeung Bah Marta dina kursi sofa di patengah. Nu mana ceuk Abah Marta turukna nyasaran neangan ngaran jalma nu dituduhkeun. Sedengkeun matana mah teuing ka mana. Eta we istilah Bah Marta teh ampir napel lebah dada Mami. Sedengkeun kaos anu dipake ku Mami harita lebah luhurna katara rada nyingkap kajungjungkeun ku leungeunna anu keur muka catetan. Ieu tah nu ieu ceuk Mami bari nyekel kana curug Bah Marta nuduhkeun kana tulisan. Si Mami nempo kana panon Abah Marta anu harita sirahna hampir antel kana dada maneh. Hei, paingan atuh teu katimu tulisanana. Da panon Kang Abahna balanja. Ceuk si Mami nyaritana bari siga nu ngahaja ngagebikeun lebah dadana anu nonjol sagede cengkir kana lebah pipi Bah Marta anu harita keur mencrong kana lebah dadana. Atuh da. Bah Marta nembalna bari siga nu sumeuhan. Atuh da naon sok? Mami nembal bari semu baeud. Manehna camberut siga nu ogohan. Ciletot bibit kana puduk Bah Marta. Aduh, ulah digegel atuh. Bah Marta ngaheureuyan. Hei, kahayangna nya. Si Mami ngajanggileng. Nya nu mana? Ceuk Bah Marta bari seuri ningali kana lebah tulisan. Buka kana tulisan, buka kana lebah pingping si Mami. Tuhnya Kang Abah mah pindah deui balanjana. Hei, dasar. Si Mami nepak kana pipih Bah Marta. Nepakna nepak nu ogo, tapi angger. Teu menerkeun lebah pingpingna nu ngeplak bodas. Ulah ngambek atuh, sok nu mana? Duka ah, da Abah mah kitu. Ceuk si Mami camberut dibarengan ku panon ngadila. Ser karasa ku Bah Marta asa aya rasa bungah dina hatena. Asa dibaredog congcot cenah ningali dilak panon bari dibarengan ku camberut. Nu ieu Bah Marta neruskeun caritaanana. Muhun tah nu ieu tah geuningnya lowong lebah catetan mayarna. Ceuk si Mami nuduhkeun tulisan. Tak-takna kuat karapet jeung tak-tak Abah Marta. Si Mami siga nu keur nerapkeun jurusna sangkan akang Abah daek mantuan. Utamana mah hayang ulah kudu nyewa bodyguard sakumaha tadi anu disarankeun ku Bah Marta. Eta we lebah dada anu nonjolna harita siga anu satengah diusikeun ku si Mami bari dilusurkeun. Karasa ku Bah Marta aya nu napel lebah puhu leungeunna ngagulusur kana siku. Bah Marta kalah ngahajakeun. Lebah nu karasa ngagulusur rada ditanagaan saeutik bari panon mah ningali kana catetan anu ditunda luhureun pingping si Mami. Samalah Mami Yance siga nu ngahaja. Pingpingna rada ngahaja diangkat saeutik. Atuh rok anu harita geus teu nutupan sawareh pingpingna beuki ngageser leuwih ka luhur. Katara napas Bah Marta sorana naik turun. Bah Marta harita nyaritana sorana haros-hos. Keun ukang Abah nu limaan ieu mah dipangnagihkeun. Mamih mah
teu kudu nagih ka jamanana. Ceuk Bah Marta nyaritana siga bari neureyan Ciduh. Nuhun Kang Abah anu bageur. Ceuk si Mami nyaritana dibarengan kuleungeun sabelahna meulit kana punduk Abah Marta sarta dadana rada didedetkeun meneran kana lebah pipina Bah Marta. Waktu nyebut nuhun, imbitna rada satengah diangkat. Atuh rok anu tadi geus ngiset meusan tambah ngiset deui. Katentan oge ngolesen murag kana sopa. Bah Marta harita mun wae aya nu ningalikeun bibirna rada ngangah bari mata rada ngabadagan mencrong kana lebah luhureun pingping si Mami. Katara bibirna siga nu sumeuha bari neureyan Ciduh nu karasa ti korona ngadadak garing. Ningali nu sumeuha si Mami ngagerentes. Deun ari jurus kadua. Ceuk si Mami bari ngalesotkeun leungeun tina punduk Bah Marta. Si Mami nyarita deui dibarengan pipi si Mami antel kana pipi Bah Marta. Upami nu ieu kumaha Kang Abah? Si Mami muka deui catetan anu tadi murag. Nyaritana ngahaja dideketkeun lebah ceuli Bah Marta. Waktu si Mami nyarita lebah ceuli Bah Marta bari bibir nu ngomong ngagabdugan kana ceuli dibarengan ku sora anu rada mendayu. Ceuk nu lohong teh mah ser karasa ku Bah Marta darah asa naek ka luhur. Jantung Bah Marta asa didudut, katena tingsar belak. Tarangna ngadadak renung ku kesang. Mun kongang mah aya ngagabrug bari ngagugulung ka si Mami. Anu harita ampir tembong isi rokna. Bungkusna oge warna kayas. Gerentes hate Bah Marta dibarengan ku neureyan Ciduh. Ti korona elok-elokan neureyan Ciduh garing. Nu ieu nih Bah Marta nanyakeun tulisan. Sorana bener-bener harospos bari semu ngageter. Matana neuteub teu ngiceup molototan anu warna kayas lebah pingping si Mami. Si Mami seuri dina hatena ngarasa hasil ngalumpuhkeun Bah Marta keuna kana sasaranana. Nuhun tah nu ieu. Si Mami muka catetan nyarita bari pipina ngahaja rada ngagesrek kana pipi Bah Marta. Barang Bah Marta nempo kana tulisan anu dituduhkeun, mata Bah Marta ngadadak molotot boa hijil kabeh. Bibirna calangap. Ieu mah molototna lain pedah ningali anu warna kayas lebah pingping, tapi molototan tulisan anu aya ngaran Mang Kusmin minantuna. Mang Kusmin boga hutang, nginjem duit ka si Mami bari karek mayar sakali. Ngajeblag dina tulisan minantuna boga hutang ka si Mami 800.000 deui ka asup jeung bungana. Bah Marta ceuk nu lohong teh mah siga nu dibentar gelap tengah poe ereng-erengan. Ningali ngaran minantuna anu teu daek mayar. Kurang ajar tah minantu teh. Jadi wae aing katempuhan kudu mayaran. Tapi keun wae lah adatna pengorbanan sugan we kahareup bebeunangan. Itu kukulutusna hate Bah Marta harita. Teuing naon anu dimaksud ku manehna sugan kahareup bebeunangan cenah. Wargi sadayana tiasa ngadangukeun dongeng carios nu sanesna ngalangkungan channel YouTube Dongeng Sunda Abah Salaman. Ulah hilap like sareng subscribe-na. Hatur nuhun.